Tanya Panglima. Bos, nah sepeda anak kulon di dorong. Beak bensin orang teh Panglima. Jadi we dorong. Nah sugan liur si bos areta sepeda mogok cenah bensinan. Itu irahnya sepeda beak bensin ya. Bos, Nanti iraha bos. Tah di belah Lebak aing teh lah didorong we nepi ka dieu. Beak bensin anak muda. Ih bos, maksudnya teh lain ti iraha ngadorongna. Eta bos ti iraha gelona. Cih. Nah, sia menyebut gelo ka aing. Sia meureun nu gelo mah eta si serian duaan kitu ket. itu dulu anak muda, kakak beki angot, kakak leuwih burung. Cih. Pas nu aredan ih, sia nu barurung meureun. Ih, aing mah mit amit. Ih, Didinya bos nu edan mah. Ai sepeda mah yo digoes lain diusian bensinnya. sia nu burung mah. Maksud aing teh kieu ya. Aing mah capek ngadorong teh ditu. Maksud aing teh haus, aing hayang nginum can nginum. Sia mah